geus jadi sunnatullah dina Al-Qur'anul Karim mun nyaritakeun wa'du ditungtungan digendeng ku nyaritakeun wa'id. Nyaritakeun wa'du teh janji Allah, ay wa'id ma ancaman Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamari Allah geus wa'du janji ku urang geus dibaca lahum darussalam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Jelema-jelema mukmin nu kamari nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, ngalaksanakeun syariat-syariatna, hukum-hukumna balik ka Gusti Allah teh mawa qalbin salim, ieu bakal dibere darussalam. Al-Qur'an ngajelaskeun jelema nu patuh ka Gusti Allah bakal dibere darussalam, yakni surga Allah. Ya urang nu mantak darariuk di dieu ye ku Gusti Allah, wa huwa waliyuhum, Allah panu ngurusanana. Teu semata-mata urang didatangkeun ka dieu lamun lain deuk di ka sorga. Ieu teh keur di jero majelis teh keur jadi ahli sorga. Asar kaluar bae wallahu a'lam. Aduh Gusti Allah nu agung. Janji teh Allah teh bakal dibere ku Gusti Allah darussalam. Wa huwa waliyum nang Allah ngurus ieu teh. Urang datang ka dieu teh lain nang urang, nang urusan Allah. Masya Allah lo baca jelema nu garaga sararugi tapi diurus ku Allah poe Minggu ka puncak, ka Karangbolong, ka Bali, ka Singkofu, ke Amerika, hiburan. Tapi orang mah lain teu boga duit sebenarnya mah orang teh ngan rada kurang we. Masya Allah. Aduh badak lamun ku urang ditaliti jang diri urang bae lah, awak sia jaai keur serba pas-pasan mah getol salat getol ngaji. Barang kuari buyah maye dagang maju mobil geus kabeuli deui bakad imah ge geus direnovasi meuli deui bahkan geus kawin deui sia awak boro-boro salat ya awak sia kau ngaji ge ku berat-berat teuing tah eta maningan susah tah maningan sugih. Bunga jawaban sia beusi susah bahan. Demantak sangat luar biasa pengurusan Allah ketika nyana susah ibadah ke Allah sugih leuwih mantep ka Gusti Allah beuh eta mah geus moal aya duana tam eta lah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah ya Rabb tinggal introspeksi bae diri aya nu ngomong kieu ka kula terang-terangan ya mah hampura cenah kiai kula carang ka pangijeng kiai ji itu masalah cekulat jaing mah teu untung teu rugi ka pangijeng sia ngan teu dikitukeun cakate we ya jaing mah teu untung teu rugi jeung sia jaing mah resep ka pangijeng Allah jeung sia onam tapi nyana ngomong aduh cenah kiai geus kebal teu ka pangijeng kiai emang aya naon gitu teu ngaji-ngaji dikula cenah ieu salat ge mah rencarang gitulah cenah kiai hampura aja ya hampura karak dak pangide emang aya jadi naon ge kuari aduh kuari di pemerintahan cenah pula nah gitulah cakeun jadi anu jadi ya Allah kok bisa ngaganggu jadi pemerintah kada aktivitas ibadah kuduna mah geus jadi pemerintah nu tata dihayalkeun atuh budu beuki getol jatan dina nang hayang
dina hatena ge mun jadi pemerintah di dinya aing teh bakal nangis ibadah tentrem pujaran can kancan ngaja mantap Allah nyarekanan ka urang ketika urang teu salat atawa salat teu khusyuk Allahu akbar leng hate kakaler kakencak cak Allah teh aing kurang naon ngurusan ka sia yang imah dibere mobil dibere tadi dahar enggeus keur penting sosonoan jeung pamajikan sia enggeus nginum enggeus isia kuari beuteung seubeuh tina dahar tina nginum pamajikan boga bahkan geus kawin deui imah boga mobil boga sia keur ngajabat atawa keur dagang maju aing kurang naon deui mereka sia kasiang mah ngadep ka aing salat ngalantun bego sia lain seuri buku iya nu aya di dieu dan seuri bloon orang unik gitu-gitu ban Allah jahe oke ya itu kurang naon sakalot jelema susah mah dahar isuk sore can boga nyana mikiran dahar jang sore kemudian kurang khusyuk wajar geus ku aing dihampur ai sia babatok sia tah geus make babatok tak kuari mah tah tereh katang korak tah Allah karim ya keur carita tafakkurna ahli-ahli sufi ahli-ahli toriko seperti gitulah Gusti Allah teh ka urang kurang naon deui sia sehat dibere mobil boga motor boga imah geus weweg sakitu mah teu kabocoran teu kapanasan pamajikan sia ya kuarina sia geus dahar geus nginum aja sia salat zuhur ka aing masih puntak pantok kene eta hate teh kadi-kadi itu neuk iraha tuh sia ngahareupna ka aing urang ngomong dikitu-kitu duh Gusti kuat tuh lain kumaha ku sia tuh kudu diusahakeun sia papan ngaji poe minggu neangan tepat dan nunginaheun bae pan abah bisa ngopi ngerokok kan teu aya ada bae ngaji mah datang ke jam 10 puasa aing 3 rokok puasa aing gitu ngopi guys memehna bae guys saya mah 3 gelas gitu kene beres janji Allah waduh ngaranna tadi lahum darus salam surga ku hari narakana wa yauma nasuhum jami'a yauma zarab berarti Erob nasab geus lamun carita Erob kudu aya amil natuh jatuh puguh teu karuh manasab hamil na momol beres geus kudu aya amil na sadengkeun Al-Qur'an ngajelaskeun wa yauma yahsuruhum atawa nasuruhum amil mana Imam Jalal ngajelaskeun dibuang simpen nakdirna ieu nu aya wazkur yauma yahsuruhum ente kudu eta bae geus gaji alfiah mah ganti ku urang lamual wazkur ku urang ayawana kul yauma yahsuruhum atuh jadi bae ah moal nakulu cek urang teh mah deuk imma kana mazukira pek bae deuk kumaha bae nu penting mah lempeng ngamaknaana laulal i'rab lam yu'lamil murad mentak di dia Imam Jalal nu babari bae abeh kaharti ku urang lembur dikieu-kieu gitu kaharti bae tuh bogan saha teu marah rondo salah saha kita aja ke di akhirat bisa baca Quran henteu Quran tuh henteu umur sabaraha umur 70 datang ka 70 tahun teu bisa baca Quran sia urang mun dikitu-kitu kumaha atuh gawe naon bae sia hayu cak malaikat gawe naon bae teh 70 tahun datang ka teu bisa maca Qur'an lain dikitu-kitu doang bari dikitu-kitu huluna heuy di dunia ge urang isin ngomong di ditu ku malaikat gawe naon bae sia hah ka Mekah bae sia aya maca Qur'an teu becus sia hah eta pan ditongtong waduh kumaha aing ka ieu panu sajen ge bakal teu bakal dikitu-kitu pan deui ku aing sia geus ka ditu tuh gejebur orang isin di gitu-gitu tak aduh Masya Allah
Panggil seorang. Saya bisa baca Quran? Bisa. Coba baca? Baca Quran. Diamalkan tuh? Untuk. Saya gawe naon bae tuh. Orang mah di dia neuleuh pan. Nu di luar naon sih eta? Naon sih eta? Kayak apa ada tuh. Nu di tangkal Ambon mah naon sih eta? Ya sabodonya anak, hubungannya anak. Ada ketan tukang uduk bae ngaji. Wa yauma nasurum jami'a, dina ingatlah anjeun Muhammad jeung bejakeun ku anjeun Muhammad dina poean kaula nu agung ngumpulkeun makhluk ti mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka tungtung umat Kangjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, jami'an kabeh, jami'an teh kabeh ieu teh kabeh. Ai bahasa kabeh teh berarti nu kataklif nu bakal dikumpulkeun teh. Ai nu kataklif teh hiji golongan manusia, dua golongan jin. Kata taklif. Mentak di Mekah aya masjid jin ge. Ketika Kangjeng Nabi dakwah jin ngadengekeun, nampak di Kangjeng Nabi dibere jangan ku Kangjeng Nabi. Cek Kangjeng Nabi sampaikeunlah ka ditu ka kaum maneh. Sampaikeun tah aya masjid jin. Mantak lamun ka Mekah urang kadinya memeh ka Ma'la tah lewat masjid jin. Aya eta di dinya tan. Mantak sing hade di dinya mah. Si hade masih kene loba eta jin di dinya. Bareng neuleuh aya nu ti Bandung jinna. Anu tempat Neglang jinna. Tanyaan ku urang teh mana ya jin melulu ya. Nu eueuh teh ti Cilongok doang eueuh. Ieu mah sepi banget. Ti Cikupa loba bojong pang loba na. Woi, jin bojong daratang ka dieu. Eta masjid jin. Jadi kabeh ieu dikumpulkeun baik manusia maupun jin. Sedangkan di kalangan manusia aya nu kafir aya nu mukmin, jin aya nu kafir aya nu mukmin. Ketika aya nu kafir aya nu dahsyat kekafiranana aya nu biasa-biasa bae. Kitu kene nu mukmin, aya anu sekedar iman doang, tapi maksiat aya anu memang sejati imanna. Kabeh bae dikumpulkeun di berbagai pelosok dunia. Diudangkeun ku Gusti Allah, mimiti ditiup, drat. Kabeh nagaruling, ngulimpang kabeh. Gunung-gunung anu laluhur gedong gedong laut kabeh rata. Setelah rata tiup deui bus hujan cai mani tak 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 maruncullah manusia ti berbagai kuburanana melalui cungcurungan urang. Zanab cungcurungan kajenting poeh di mana bae zanab nama cungcurungan nama ieu aya bae. Kitulah sunnatullah ka kawasan Gusti Allah. Bea awakna bea tulangna cungcurungan nama tetep aya bae jang pijadieun engke. Ketika dihujankeun cai mani teh tarembul ti kuburan masing-masing kos toge plek 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 plek. Indonesia harudang kabeh aya nu sakuburan mungkin 100, aya nu 1000, aya nu 2, aya nu 3, aya nu hiji. Di Irak, di Iran, wah pokoknya ti 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Australia, kabeh Eropa kabeh hararuda. Wah, geus eueuh laut rata kabeh, geus eueuh tatangkalan rata kabeh, panon poe ngan saukur sahasta sadeupa, bayangkeun. Digiring kabeh ku malaikat ka mahsyar mauqif ngaranna, di mana eta teh letakna munkuari. Diperkirakan hasil daripada riset para ulama di Kangjeng Nabi ieu adalah pas Palestina Masjidil Aqsa eta adalah mauqif rata kabeh. Nu mantap Kangjeng Nabi lah pangheulana hudang cal culat-cileut Kangjeng Nabi teh ayeuna ummati ieu lah Kangjeng Nabi urang. Henteu mana pamajikan aing, teu mana anak aing,
itu mana ieu teh naon kitu ngaranna sobat-sobat aing langsung aina ummati di mana ieu umat kaula ai bahasa umati bapan urang ge termasuk umat geus pangheulana nya nama nu dipake ka inget teh umat pan urang hudang sare teh hudang sare kumaha nu dia hete urang coba ge hudang-hudang teh urang teh ya keur boga bisnis tanah pangheulana nu muncul AJB aja beda teh orang SPPT can kumpul sial jasa ye udang hees eta lamun aya jelema nu keur boga warung udang warung aing nu buka nya gitu lagunya nutup alhamdulillah lamun nyana keur boga showroom begitu udang 5 poe kamari poe ieu sabaraha nya showroom aing ieu motor nu bakal keluar mobil nu bakal eta udang teh naon anu di benak hate sok gerak aja di hubung lagi aya jelema keur bogoh ka jahe begitu hurang woi bibir nu aya jeung hunung gitu hunungna masyaallah pantes ya heuy pamajikan ngalamun lain ngalamun mikiran eta pikiran naon rahasia aya jero hate sok daun geura di pemerintahan begitu hudang tek nyana di bagian naon apakah pimpro apakah ketua rombongan menjadi pemerintah ketua rombongan da iyalah teh karaya kabeh nu mentak deuleu hudang heesna urang we nu ngarasakeun urang ulah kabatur begitu urang hudang hees inget kana dunia apa inget ka Allah sebab ahli Allah mah begitu hudang tek ingetna ka Allah insyaallah jeung sabaraha ieu oh jam 2 oh salat ka Allah hudang hees tah nu paling penting mata eta teh ya barometer urang aing begitu hudang hees nu dipake ka inget naon aya nu hudang hees rusak kopi heula kuharat apa tah hudang hees geus kopi heula ya Allah ya Rabbi can nyikat can naon kopi rokok eta nu aya di benak hati na eta ya Allah ya Rabbi nah iyalah jang ngukur diri urang datang ke mana pangkat di hadapan Allah munggu Allah udang heesna ingat ke dunia apa ingat ke akhirat apa ingat ke Allah etalah dicoba geus bae kaburu maca doa-doa acan manu karena itu mah udang usap banget alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur jam sabaraha banggi dulu jam 7 atuh aing geus tinggalin salat subuh waduh hadena maca doa aing teh kadenge ku sasaha tapi gegeraan jana kan cai langsung ka kamar sholli fardhu subhi rakaatain qadhaan deres kene tadi deres kene wa yauma nahsuruhum jami'a kabeh manusia baik kafir munafik nu mukmin anu muttaqin anu muasim wabeh dikiring kabeh jin nu kafir nu mukmin anu takwa nu maksiat giring kabeh kuari urang teu bisa neuleuh ka jin jin neuleuh ka urang engke mah urang bisa neuleuh ka jin jin teu bisa neuleuh ka urang dibalik tapi moal kaliru kos kuari bae kuari jin teh panari lu kuari jin teh milu ngaji teh jin teh ulah disangka jelema kabeh ieu parangsana kan ngarupana bae ngarupa Haji Udin Haji Opik nu ngarupa Haji Arif jin eta di dinya nangkot bae di luhur pundak itu nyari milu di luhur pudaknya nah ye beberu ngadekeun kan bari geus ribet jin teh sia keur ngomongkeun aing cenah tah aja lamun aja lemah ditumpakanana bamak ye tiupan ceulina nundutan katiup jin tah mun aya digigireun urang nu nundutan katiup jin aduh insyaallah ya giring kabeh urang ya bakal ya urang keur dimensi kiamat dimensi digiring geus melewati alam dunia masuk alam barzah kuari geus memasuki alamna alam mahsyar digiring kabeh urang
ya Allah. Mantak lamun urang dek merenung dina thariqah aya zikir perem teh seakan-akan urang ulah neuleuh kana dunia, jadi berarti ka Allah bae. Dek tapakur ge perem mengalihkan, sebab anu ngahayal ge perem kan anu ngahayal kieu nu geus kabayar 5 bulan nu can kabayar berarti sabaraha bulan deui, mangkani ngaju mundur ya usaha ya. Kabehna kan 3 tahun, nyokot 3 tahun kan? Perem ya, perem bakir hayal. Mantak tapakur jeung hayal geser setik. Geser setik ngan beda tapakur mah aya kolom-kolomna. Mantak teu sambaraga eta teu nuduhkeun mah tapakur teh pajar ngahayal lain. Aya tapakur naon, tingkat mana, tingkat mana, tingkat mana. Itu hampir sarua aja ngahayal bos gitu. Lain nu ditapakuran teh naon? Napakuran khalqu, napakuran dan lain-lain sebagainya. Giring urang kabehan ye jami'an. Datanglah ka Mauqif. Mauqif teh tempat nangtung. Rantung kabeh jelema. Allah anu henteu digiring kabeh. Ka baduy-baduy kagiring bae kabeh. Kuari mah manehana lang teu asa digiring. Aya naon dararia? Aing ngaing dia mah dia. Dia ulah ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia. Satungsung dia teu ngaganggu aing ngamankeun ka dia. Tapi mun dia ngaganggu, ku aing dia. Golok aing hujanana nyampai di tak-tak dia. Eta kan baduy tah gitu tah. Nah, kagiring bae kabeh, kagiring kabeh. Ois, pokona mah nu gunung karang, gunung karang, kagiring kabeh. Sadunya benua anu 5 di luar benua ge andai kata aya jelema kagiring kabeh. Jin makan di luar. Jin mah di luar benua aya. Jin mah ye komo malaikat mata manggeus. Malaikat mah kapan di langit tempatna, nu di bumi aya ya tah apa buna. Silih ganti engke asal maghrib nu ieu turun ieu naik, ieu turun ieu naik. Nu diproduksi per subhanallah, per la ilaha illallah, per wudu eta mah geus lain lalagan. Di luar ieu nu teu kajangkau ku urang aya makhluk termasuk jin, malaikat. Matak urang lamun hadiah teh wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin. Dina thariqah mah wa min qafin ila qafin, ti gunung Qaf datang ka gunung Qaf. Emang mana eta? Ditelitilah ku Nasrani jeung Yahudi. Selalu kiai-kiai anu khusus sok nyebutkeun min qafin ila qafin. Di mana ieu Jabal Qaf, gunung Qaf? Hese Nasrani jeung Yahudi mah meneliti Jabal Qaf, tapi waliullah mah perkumpulanana di Lubnan, Libanon. Aya nu setahun sekali, aya nu sebulan sekali, anu seminggu sekali tergantung kumaha pangkat-pangkatna. Tidinya engke ngayakeun multaqo para aulia Allah. Dilangsungkeun engke ka Gunung Qaf. Surtilan-surtilan para wali Allah untuk sakabehna paling ge hanya tiluan ke nu ka Jabal Qaf. Kapanggilan ke di itu mungkin jeung Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas. Tidinya lah bakal aya di alam mana. Rentul engke jin kadeuleu, malaikat kadeuleu. Urang mau nyaritakeun kos itu apa nya atuh sia. Ulah kerja ditakeun alam tak kos kitu tah. Acan mun teu mungkin atuh mun saya mah datang ka dinya mah pengertian atuh. Geus, betah didinya bae atuh sia. Pamau bodoh los. Tak kos kitu tah. Moal disebutkeun atuh ku waliullah. Ilminal min masyarikina magharibina min ila qafin ila min qafin ila qafin tu aya mentak aya kafir keur meneliti nya teh unggal negara ngan dibere ku Gusti Allah aju nyebrang plek aya di negara mana kafir keneh nya bingung aya makhluk-makhluk anu nya teh nyaho ko bentukna kararieu ko bentukna kararieu
ngomongnya nanti nyambung jeung eta tapi nyana aya didinya. Nah satu ketika kapanggilna jeung waliullah anu keur kabeneran ka Jabal Qaf ditanya gitu ditanya oh ieu mah lain negara anu aya di peta cak waliullah di peta mah hanya Asia, Amerika, Afrika gitu, Australia, benua gitu, Eropa. Tah ieu mah di luar anu 5 eta. Mana ya dibejakan? Iya adalah Qaf, tempat tahun tempat para malaikat, tempat para jin anu bara resih, tempat para wali nu bara resih. Kok pula bisa kadi maha kawasa Gusti Allah. Langsungnya asup Islam tadinya. Balik brai deui, nyebrang deui brai aya. Hasil riset penelitiannya akhirnya asup Islam. Teu saeutik urang Amerika, teu saeutik orang Yahudi nu aya di mana bae ketika meneliti asup Islam. Jadi hidayah teh macam-macam ya nu di imah bae anu kudu leumpang eta mah rahasia Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngan ieu mah kabeh nu di mana bae digiring bae. Jami'an urang terus. Insyaallah. Datanglah urang ka mahsyar, datanglah urang ka mauqif. Baheula keur urang di dunia kuari iman ka Allah aman. Aman geus tah mah. Nu kafir aman sarua bae. Tinggal ngajeburkeun doa. Bendera masing-masing aya di dieu. Panggedena bendera Kangjeng Nabi urang. Wah! Bacaanna la ilaha illallah Muhammadur urang sok dibaca hari lebay tarawih tas tarawih wa tahta liwa'il sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamatis sairin hayang digiring di handapan bendera Kangjeng Nabi urang. Ya Allah, wah aya deui bendera Firaun sing hade besi masuk kadinya. Bendera Abu Jahal ge embung dipasang, weh eta bendera aing ulah sok dipasang-pasang kitu cak Abu Jahal. Musuh langsung make bendera-bendera tetep malaikat ngacungkeun bae. Ulah cak Abu Jahal, sebab di Cikupa aya anak buah ente kan. Supaya nyahoeun. Sing ade ulah salah bendera. Wah, mana cenah bendera Golkar? Neraka sia kajian kumaha ge. Neangan Golkar di ditu. Blon teh budak. Ustad deui tolol. Batur tipu doli masalah lah. Aduh, Gusti Allah neangan Golkar di akhirat mal aya. Ketua Golkar na geus modar. Ieu mah khusus hukum-hukum aturan di ditu. Ya Allah, kabeh jami'an. Nah, nu mukmin muttaqin aman. Anu kafir ge geus lain aman gitu maksudnya nya geus tinggal di kerangkengan, tinggal digusur. Kuari maya jelema nu tatadina bergaul jeung jin jeung setan. Bergaul emang masuk osok. Kumaha bergaul jeung setan? Kieu. Nyana nyenget menyan. Sengat menyan make iket gelang bahar di dieu gede. Ke baju hideung-hideung. Yang ti Banten Gunung Karang yang anu ti Pasilian aya ti Pasilian yang anu ti gitu naon karena mau aya kene yang ti mau geser babeh Sukabumi datang ayo yang ukur muda aya kara repet naon wah aya kara repet ban Sukabumi berarti yang oh iya yang mentak diundang ka dieu ieu aya permasalahan naon iya aya nu dagang aju manehna lapor ka dieu dagangna rugi bae teh supaya kumaha mah atuh ditanggung dituyul bae nu gampang eta kos kitu eta karena bergaul jeung jin. Ieu aya Al-Qur'an lain lalaga sing hade ta ieu talar ayat ieu bae kabeh sing hade ya ieu bergaul karena jeung jin jeung setan
ngabahasakeun jin di dieu maksudna jin anu kafir atawa jin anu maksiat ka Gusti Allah anu nyasarkeun ka urang. Urang keur lempang saya sia sambarang lempang ka wilayah aing henteu pamit heula dicekek sia ku aing pamit atuh sia ieu teh wilayah aing teh nyaho sia tah deuleu tanggal kisrut kunaon dina Al-Qur'an ieu lalakon kos kieu sugan urang mah eueuh mulai urang ser nu boga di dieu sahibul wilayah kudu kumaha tadi Pak lisong gede endeun make ancak di dinya kuean setik munaya bugis papais izin bagi kabugis para izin Masya Allah karim model lihat nyelah ancak tak eta ngaranna bergaul jeung jin jeung setan jin kumaha deh eta kumaha sorana sia ku aing anu diutus itu kan dek hajat hujan kajen kukuman ngelapor sia kai aja kudu kumat botol bungkus ku sempak nu hajat ayo ayun ku sia handapna tendeunan ruhak di dinya tendeunan buhur bebeja kaing tahan gitu hujan tah atuh sia keunaan teu bebeja kaing di wilayah aing pura ayo gerak-gerak dituguhan ku aing di dieu ulah salah handapna rotian sia jasa teh setan ayo pada teh sia nu sok kararitu ieu aya di dieuna Masya Allah pajar urang eueuh tempatnya kurang bagus jangan kamar nu sepi laut tapi datang dia kunaon dikemat-kemat enak iya aya nomor yang nini aya nomor ya ka dokter geus ka bapak geus cabut aya pakuan tadi beteung mau loba mah bisa pakai ngabangun imah terpaku aduh setan juri goblok ieu kurang karari ieu dah geus etalah nu kos karari itu di mana teh tempat-tempat tu karari itu aslina tuh deuleu di Sukabumi Jampang Surade Kakidulan mana deui tuh Ciamis nu kamari tsunami teh mana karena oh panjang geus kadinya ya berarti sia nyaho eta Pangandaran tuh Yogyakarta anu sok ka gunung teh naon garapod kadinya panput geus kadinya nu hayang boga anak kaju nyokot daun teh diusulkeun ka ditu ternyata tah itu kepala nage rombongan anak aja ngabar lagi pan anakna percaya pan kudu boga anak-anak eta kudu kadinya ka gunung di Yogyakarta ya ngali bejakeun bisi ka kadar itu aing mah nyaho bae geus cenah kiai ka ditu atuh geus manggeus bae atuh berarti ya ulah lo ngomong aya di Yogyakarta Masya Allah karim di NTB pegunungan nu di dieu parenti mujahadah nu berak dieu parenti muhasabah NTB lain lalagaan gunung-gunung laluhur
paranti tirakat cek bahasa orang mah riyadhah belah dia aya hiji jempil gunung anu sulit didatangan ku jelema mun teu pamit heula ka kuncena di dinya tur lain paranti riyadhah tah mah di dinya aya bakalna teh hiji tangkal di dinya bakal aya nu ngarumbai tah eta teh akarna bisa dicokot kemudian nu ngarumbai kos caringin teh naon ngaranna eta nu ngarumbai kos caringin tah naon ngaranna tah di tangkal-tangkalna teh suka ngarumbai hah etana jeung daunna berbagai-bagena didinya bakal ditetep dicicingkeun ku kuncena dengan babacaan-babacaan di luar Islam sarua unggal daerah NTB na seberang aya Jawa Timur aya Jawa Tengah geus karuhan Jawa Barat hambalayah di Jawa Barat mah si amisna aya Tasikmalayana aya Pakidulan ka ditu urang sok zarah eta aya Cirebon sekalipun di Cirebon ambualaya urang datang ke Cirebon di dieu nu toriko di dieu nu solihin di dieu anu hikmat di dieu anu kadugalan salah datang ke Cirebon datang ke dieu zikir be ilallah 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 tekebal aya naon ieu Cirebonan tah Cirebonan itu sasar zikir tinggal zikir Masya Allah hese diberantas tuh Banten sarua bae ieu Banten di dieu kesultanan ilmu kesultanan nangis eueuh tinggal aya ilmu kedugalanana paling hikmat aya ilmu kesultanan mah teu diturunkeun sebab ketika sultan hiji sultan dua tah kabelah dieuna nyana istikharah geus teu mampuheun neruskeun tilap kitabna aya keneh nu mantak bisa nyaritakeun Banten ieu ilmuna dina jurusan-jurusanana ilmu hiberna bae geus sok dicaritakeun ku ari geus eueuh hanya tinggal ilmu kadugalanana doang dibuatlah organisasi ente nu nyarah organisasi Bantenna etalah ilmu jin datang ke Banten yang naon dia iya kula nek geus yaon dia nyaon tengah aing teh umur aing geus 400 tahun mun teu nyaho mas ya nyaho bahkan bisa 500 tahun 500 tahun hirup kan mah nyaho namun sia yang cara aing gak dia paling dipandian tuh ulah lagi gede jas ayo berjuang yang negakeun Banten supaya lestari khususnya Banten umumna Indonesia ye aing ye akar Banten pang-pang mana ulah nyaritakeun pang-pang sok aju calutak sia ka guru aduh wahara jasa bunggal daerah encan urang ka ditu ke Sumatera leuwih dahsyat teh ka Sumatera maung bisa ditaklukkeun gajah bisa ditaklukkeun buaya bisa ditaklukkeun ilmu Sumatera kan Lampung maka ketua suku kepala suku teu sambarangan di Lampung teh mentak timbul tulale gajah pakai cangklong eta teu sambarangan nyokot gading gajah teh emang kumaha gitu namun orang pasar Kemis datang ke Lampung haju ayah gitu gading gajah nggak goleh dicokot mual kebal deui modar cek ukuran tapi di ditu aya nu naklukeun gajah nu naklukeun maung singa dan lain sebagainya lempang deui urang ka ditu ke Palembang ke sarua kepala suku keneh leuwih dahsyat deui dibandingkeun jeung Lampung sebab kerajaan Palembang leuwih tua tibatan Lampung lompat deui urang ke Kalimantan wah leuwih dahsyat deui di ditu nu mantak urang Maluku urang Kalimantan lamun geus datang ngagedoran Jakarta ketua MPR rajana ge kuat kang ngegeder moal kuateun emang kumaha gitu ieu kuari urang lamun kalut di Indonesia kalut kala luar ketua suku kepala suku ribut Amerika ge sieun sebenarnya sionan atuh anu jelema hiber di luhur ngew cek Amerika waduh mesin apa itu ya bingung aja orang Maluku emang tak bisa hiber bisa ya Allah ya Rabbi itulah Indonesia eta ilmu jin nu kasar itu ilmu jin aya di dieu nah lamun urang nyaritakeun jin-jin setan-setan nu aya di arurang keneh ieu oh hambalaya
dikematan setan teh kurang teh jadi anak buah setan sakumaha kahayang setan diturutkeun ku urang teh jadi anak buah setan lah jadi kepalana seri setan seri juri seri jin dipermainkan ku aing sia sakalinya nu lurus dua kali kali itu ngaco gitulah tiba heula setan hayang menguasai urang tiba heula jin hayang menguasai urang ketika urang digiring kabeh di masyar datanglah ka mauqif malaikat menyeru titahan Allah ya ma'asyaral jinni qad istakthartum minal ins wahai perkumpulan jin setan curi cari cing setan qad istakthartum minal insi biigwa maneh geus pohara pisan waktu di dunia bergaul jeung manusia nyasarkeun manusia loba manusia anu dijieunkeun anak buah ku maneh wahai jin wahai setan jore maneh baheula keur di dunia ngarusak tatanan kemanusiaan berubah suarana berubah akhlakna berubah tingkahna berubah syariatna sehingga lain nuturkeun syariat Kangjeng Nabi Muhammad nuturkeun syariat nah sia kuari bakal diadili tidinya manusia anu nuturkeun setan teh wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd cak dukun-dukun teh cak jelema nu nuturkeun baheula ka setan teh nu pernah ka Gunung Kawi teh pernah ka Cirebon teh pernah ka Daeng teh Jawa Tengah dan lain sebagainya di dieu Gunung Karangna dan Banten sekitarna Sukabumi na terus ka Pangandaranana unggal sisi laut mah loba bae kanu kararitu nah ieu dukun termasuk anu sok kadukun anu ngancak-ngancak dan lain sebagainya anu tadi dicaritakeun eta lah pecinta para setan para jin ngomongnya na teh dihareupeun malaikat Rabbana he pangeran abdi sadaya deuh istamta badu nabi badin kami teh ngalep senang sebahagian kami ka sebahagian di kami sebahagian golongan manusia osok ngalep senang ka bahagian jin kitu kene jin ge da sok senangeun ke kami ngaku nyana dirinya ikror lantaran deuk diadili intafal insu bitazinil jinni lahum syahawat aya anu ku sahawatna bae ku setan jeung ku jin teh diharu-biru ditipu mulai ku ari setan ngajakan ke jelema boga duit hei sia fasilitas aya di sia mobil sia aya sia keur sehat haju siapan ngora keneh duit sia loba babari kan sia mah di pamarentah tikan nyokotan bae korupsi eta teh kapanang panitah aing cek setan atuh deuk naon deui ku ari mah tuh deuleu ku sia hotel sia teh kapan dagang limbah babari dagang limbah mah kapan meuli 1000 sakilo dijual 100.000 batur eueuh nu nyahoeun geus tenang tah mah urusanna jeung aing ngan ku ari pan duit aya di sia gagah aya di sia malah sia teh kan boga jabatan lurah-lurah bae mah geus tuh hotel nu di imah mah bosen di imah mah tah hotel sia hayang nu jangkung gede aya hayang nu hidung leteng aya ayo sia di Indonesia teh setiap aya kedutaan aya perwakilanana sia hayang Amerika aya sia hayang Inggris aya sia hayang Belanda aya sia hayang Jepang aya sia hayang India aya sia hayang urang mana hayang Malaysia aya hayang Thailand aya komo urang Brebes mah ambal aya Subang Karawang tah mah teu kudu ka hotel tah mah tah di dinya ge kawasan ambal aya yo bener pan kanyahoan atuh pan malam baru sempak ambal aya di dieu ditanya aya merekan pan di bordil merekna ge Subang Karawang Cianjur tuh
tuh nu numbakan anak bojong Cikupa terus mana di Ketos Putat Pasar Kemis nu eueuh Cilongok doang orang mucikarina Cilongok mah sial. Masya Allah, iya dia diling kayak istamta ba'duna bi ba'd. Kami teh ngalep manfaat jadi dukun kami teh terus dimanfaatkan ku kami setan sehingga kami teh nuturkeun petunjuk setan cek setan kieu ku kami dituturkeun jas setan ge sarua bae kadang-kadang nyana ge mentak petunjuk ka kaula akhirna silih berarti ieulah istamta ba'duna bi ba'd. Tuh sing hade aya di melalui syahwat teh tadi teh ka pelimbah ka pamarentah sing gelincir ku ari mah geus urang mun nyaritakeun pamarentah boro-boro nu dihandapna nu di luhurna bae ge kapan nu geus ditangkep geus jelas nu keur diadili ge nu endek mengarah diadili eta kakarak sababaraha sosok sedangkeun di satukangeun eta ge loba keneh komo meureunanan di pusatna tinggal nyaho dikanyahokeun apa henteuna doang nu kurang di bagus-bagus ternyata diadili komo meureunan nu geus kadeuleu eta geus hese nyaritakeunana kos itulah setan deres ka pamarentah mah mah digoda ku setan ge deres pelimbah mah jeung pengusaha emang bergelimang dunia ieu mah kiai ditumpahkan ku setan cak setan teh atuh gagah ente aya dihormat geus ilmu aya meta atuh ku ari mah sok make atas nama dakwah manta kunaon neangan dunia jeuh masalah engke ge ari geus yen pesantren majelis taklim dan lain sebagainya mobil mah eta engke kakarak ibadah nu bener ku ari mah meta jurig teh nguntungkeun numpakan kiai. Ayo sih orang sok cicingin ulah sok cicingin saya jadi kiai ki ngamagahan ngaji ambil jurumnya sorok aju cicing bae kos kieu saya jadi wali henteu jadi solih henteu atuh geus nyieun proposal jalurah ge ngabantuan ieu ulah hese-hese lah ulah sok apik-apik atuh jadi kiai mah jang ora keneh kajeun nu apik sia mah ulah bagian nu apik nah ayo jeung aing tuh wauhan si anu ke sagedeng deui ku aing dibawakeun ka dieu calon DPR orok-orok teh nu jadi DPR nu jadi negara kajen tah mah urusan negara mah rusak bae penting mah sia mah beli mobil jadian imah majelis salim posong eta kitu bae sih ulah hese-hese geus kere ku kabatur ge sia dikiaikeun ku ari kakara ustad doang isu mah kiai ke lamun geus boga majelis bukan bisa disebut buya sia setan aya we nu ngariung tetangga lantaran tetangga deuk hajat nyana ngarep-ngarep diondang teu tolol tetangga teu nyahoeun aing kiai goblok aing teh diondang tolol cak setan tolol goblok pan sia kiaina masa kiai teh diondang masa batur menang berkat esian teu nu pantes ge sia kiaina cak setan telu kiai ge nelu goblok ikan dongeng setan nih jadi siapan cara di setan kabeh pan iya kos gitu tah masyaallah karim iya horeng Al-Qur'an qala awliya'uhum minal insi cik anu selaras akur sapagodos jeung setan anu sabundelan jeung setan nyana bisa jadi anak buah setan manusia ngomong di hareupeun Gusti Allah engke Rabbana istamta ba'duna bi ba'd setan geus dasarkeun ka kami dukun geus ngararaku kabeh jurig-jurigna araya didinya setan jeung jinna termasuk kiai-kiai anu tadina kagoda ku setan ge ieu ngomongna Rabbana istamta ba'duna bi ba'd setan bungaheun jasa lamun urang teh daek jadi anak buahnya na ketika urang ngemat aya bahasa ngemat setan ngemat jin ketika dikemat jin aya aju jin nuduhkeun meuli sia teh tah atuh ku ari mah alat-alatna naon diantara alat-alatna tah meuli apel jin aya bahasana jeruk jin ka dituna
anggur jin ka dituna ayo segala jin petakeun Gusti tak aya engke paranti nu ngematna segede kieu ge mahal teteh naon eta teh lamun dibeuleum khusus ka ambeku jin mahal teteh sacuel kieu bae eta segede hulu garetan api eta korek api eta teh bisa 500.000 matak ngemat jin teh mahal anu jitu tah seugeut ku urang aja darah ratang we lain nu kitu aing mah jin Gusti mah teu butuh kurang jitu siang mah kakasia ka dieu datang ka lain eta nu jambringan datang iya daun di ditu cenah tuh aya merah deuli mah gabang merah deuli mah dek didatangkeun ku aing ku ari cepat beuli heula tuh aing tuh hayang naon apel jin ya aya tah kurang anggur jin dah ulah sakitu 5 kilo heuh jangan naon tuh boga anak icupan aduh Gusti Allah aduh cabut dah aya nomor yang naon lemak gede ya tah coba tuh tarik gara dina celina ke keluar ge naon cule lain tarik dina tarang mah ya pakuletik tarik dina celina heran ora gede pas di beuteung mah gede jasa waduh tah mah pakuna paku ieu teh anu di luhur paranti kuda-kuda teh naon ngaranna jalosi gede jasa tah mah tuh loba kan cek jin teh oh loba jadi sukuna ini kan itu oh ieu mah buatan manusia lain ti Gusti Allah bejakeun kitu bahasa aja lo mana belajar mana betul kudu dibejakeun ieu mah lamun diciruan teh datang ditimpa mah liwat tatangga tuh eta lah nya goreng ka tatangga teu puguh teu karu ieu nu nyihir jurig teh ieu yang ke diadili ge bakalna istamta ba'duna bi ba'd wa balawna ajalana alladzi ajalta lana abdi kuari mah geus datang kana waktu nu didatangkeun ku Gusti kabiane kuari poe kiamat ungkapan Robbana istamta ba'duna teh ieu teh ungkapan tahassur manehna ngarasa kecewa ngarasa kaduhung ngarasa rugi nutur-nutur setan nutur-nutur juri nutur-nutur jin kitu kene jin ge baheula mah keur di dunia kuarinya nah huhaha engke mah begitu deuleu neraka tetep bae ciut jin ge sarua bae ya embung ka neraka mah ya panas ieulah bentuk bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd tahassur ieu teh ngarasa sedih ngarasa hina kecewa nutur-nutur jin teh padahal mah aya kiai nu nerangkeun padahal mah aya ustad nu nerangkeun urang kumaha di pengajian sing ade muriang bae mun deuk ka dokter ge lempengkeun nu nyageurkeun mah tetep lain dokter tetep Gusti Allah kunaon atuh ka dukun panca kiai datang ka dukun mah 40 poe teu ditarima salatna bae ge tah geus dibejahankan ku kiai teh tah ieulah nyana nyarita kitu di hareupeun Allah lantaran nyana ngarasa kecewa anu luar biasa wah ungkapan manusia ibimiti dukun-dukun jeung nunuturkeun kana dukun nu meuli tuyul dan lain sebagainya anu ka Gunung Kawi anu kadugalanana wah macem-macem ngaku ke di hareupeun Gusti Allah dengan bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladzi ajalta lana tinggal cak Gusti Allah ai geus ngakumaha atuh malaikat geura omongkeun annaru maswaakum tuh neraka kitu tempatna geus nu geus ngararaku jin jeung manusia-manusana hei geura giringkeun ka neraka jahanam annaru maswaakum ya Allah ya Rabbi anu kuari boga tuyul anu ka Gunung Kawi nyegik ngababi anu ngaorai anu ngamonyet jeung macem-macem eta kaluar tina aturan syara atawa anu tatamba ka juri ka jin ka setan ka dukun nah atawa anu make bahasa suka daerah jin teh make ser-seran nu boga di jeung macem-macem paranti ngagedag jelema ya asal geus mereket bae ge ayo gerak undang cinta ya ketigan suku tilu kali walah napas bahasana kieu bae jin belang jin anu teu belang datang gitu
ayo sia ya ketiga deh datang nggak bentuk naya nu nggak bentuk jina nu nggak bentuk mau enak bosok serang jina kurang ngerti lain diserang endahan kaserang kan itu aduh hai TLW besar itu udah ada orang nah, secara lahiriah ke bakal elu dikitu kendang guling jelema anu kan kaukur di kunapas ulah kencang teh besi keluar kaca papat cirit eta urusan jin ke eleh nama ku hikmat mah ngadu bae jeung hikmat tapi engke ku karamah moal kuateun ku karamah